Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tentang tugas bahasa Sunda, yaitu Pengjejer acara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Mizar. nama saya Saputra Erika, nama saya Rafael Sumandi, Nama saya Muhammad Rianto. nama saya Faisal Rizal Ramadan. Babaturan naon leres antos paguru hoyo nepikeun diantara. Apa leres iraha abdi henteu terangna. Iya leres. Pak Guru badai berpidato sangga sederah antos. Iya, kamari Pak Guru nepikeun wanci marane nuju ka toilet. Oh gitu. Mangga abdi hoyo jajan dulu. Baiklah lamun kitu. Sanggeus renta antos pan? Iya, sanggeus renta antos ke lapangan sekolah. Ayo orang menuju lapangan. Ayo anu sanes oge atos nuju lapangan. Ai marane kemarilah. Abdi atos nungguan marane. Loh, gimana Faisal? Tidak terang. Abdi nanti ninggalina. Oh, itu anjeunna Faisal. Maaf abdi telat. Iya henteu naon-naon. Pak Guru oge tacon mitambayan diantarana. Sangki-sangki Pak Guru badai berpidato ngeunaan naon ya? Kami oge tidak terang. Tidak wae nanti. Lah, eta anjeunna Pak Guru. Wilujeng siang anak-anak. Siang, Pak. Pada siang anu cerah ieu, Bapak bade nepikeun diantara Bapak ngeunaan atikan. Dengekeun saya-sayanya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu abdi hormati indung hulu sakola. Anu abdi hormati guru-guru SMP Negeri 1 Bekasi sarta sakuna siswa-siswi SMPN Negeri 1 Bekasi. Kahiji tama hayu urang panjatkan syukur ka Allah Subhanahu wa taala luhur keberkahan sarta kanikmatannya ku kituna urang sadaya tiasa dipertemukan di dieu dina kayaan damang serta sajahtera. Atikan barobah kayaan elemen peryogi dina ngamajukeun bangsa Indonesia ieu. Nanging lamun urang henteu ngamangpaatkeun sarana atikan anu aya, mangka bangsa urang moal maju sarta ngembang. Ilmu kauninga oge tiasa barobah kayaan cecekelan wanci urang mepeskeun masalah dihirup urang. Lamun fakir ilmu mangka kumaha urang bade mepeskeun saniskaten persoalan dina hirup. Pilari ilmu sarta diajar tiasa dimanten wae sanaos sajatina urang diajar sarta nuntut ilmu di sakola atawa lambang formal liana. Anu peryogi urang kedah sok hoyong diajar kanggo nambahan ilmu kauningan urang. Kanggo para guru ulah lungse kanggo menebarkan ilmu anu mere manfaat kanggo anak-anak dididik urang. Sarta kanggo para siswi ulah lengsen nuntut ilmu sapados marane barobah kayaan penerus bangsa. Mugi-mugi naon anu abdi sampaikeun ieu mere manfaat kanggo urang sadaya. Sarta mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sok masihan rahmatna kanggo. Atur nuhun atas perhatianna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus pidato. Oh, tetela diantara ngeunaan atikannya. Naon ayeuna orang atas kenging wangsul. Jigana pas nih. Ayo kita bersiap-siap. Ayo